Para mitra sadaya wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pang beberamana di media sosial ieu para mitra di atuh para wargi di Mang Jaya Official. Mangga atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka sugri kaum dangu sadaya. Mugi-mugi dongeng-dongeng nu kasanggakeun etang-etang hiburan pang beberamana tiasa katampi kalayan kabingahan. Mangga para mitra sadaya ka wargi-wargi Mang Jaya sadayana Mang Jaya ngahaturkeun nuhun dongeng nujulna Rusiah Curug Cikidang para mitra kalangan Kileuksa ayeuna nincak bagian ka-38. Mangga para wargi sadaya hatur nuhun sakali deui nu paros noel subscribe sareng locengna. Priyogi para mitra sadaya mangga hatur nuhun di toel subscribe sareng locengna kana teu acan. Ai subscribe kanggo Mang Jaya Official para mitra, locengna kangge mitra para mitra duanana di toelnya gitunya. Mangga atuh. Salajengna para mitra sadaya nu sering ngabagikeun Mang Jaya ngaturkeun nuhun, nu sering komentar pon kitu keneh ngaturkeun nuhun oge para mitra anu ieu para mitra parantos nga-like nya. Noe like na atur nuhun para wargi sadaya mangga nyangakeun we dongengna Rusiah Curug Cikidang karangan Kileuksa dina bagian ka-38. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya saparakan cabaden neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rusiah Curug Cikidang. Mangga para mitra urang lajengkeun hanca dongeng ieu etang-etang hiburan pangbeberahmana. Ayeuna nincak bagian ka-38. Sakumaha nu kauninga para wargi aki sahlan harita teh togmol we nyangka yen Mang Kurip teh cenah ngawadalkeun aki antri para mitra kumargi aki antri dicana ku kareta emas teh. Jadi disangka ku aki sahlan mah para mitra Mang Kurip teh munyung gitu. Mangga kumaha atuh ketakna Mang Kurip urang sami-sami Bandungan bae wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Rusiah Curug Cikidang dina bagian ka-38. Para mitra kaum dangu, aki sahlan nyarita terang-terangan estu teu aya nu disumput salindungkeun. Togmol kana maksud nu sanyana atuh mending ngarenyag Mang Kurip oge. Lantaran keung ari disangka ngawadalkeun mah da puguh teu rumah samunyung malah makeur bingung merangan siluman. Kitu deui bioon leuwih ti bingung lantaran lamun kitu carana Rusiah bakal bocor. Sabab tangtu ka aki sahlan kudu ngabejakeun nu sabenerna. Keur mupus sangkaan goreng teh da embung ari disebutkeun ngawadalkeun mah manehna teu rumasa. Ki kuring teh banget teu ngarti ieu teh. Nah kumaha atuh ieu teh jeung naon sababna aki nyangka ngawadalkeun ka kuring. Apan kuring mah teu munyung ku aki ge kanyahoan kahirupan kuring teh batan sakieu. Mangi dahar jeung make ge geus untung. Papan ari nu munyung mah kudu beunghar ceuk Mang Kurip bari mureleng ka aki sahlan. Hatena kaketegan. Muhun aki nah gagabah teuing nyarios teh. Kuring mah demi Allah demi Rasulullah teu manyang teu munyung. Teu ngawadal teu ngawadul teu ngawudul henteu. Nah ari aki kumawani nyebut kitu ka kuring. Sing eling ulah babari teuing nyangka nu teu puguh. Nu nya mah kuring sorangan keur bingung kaleungitan anak. Bioon milu nyarita. Hatena panas ngadenge kitu panon rada molotot. Di ulah waka sewot bibi. Ieu mah kakarasangkaan aki bisi atawa melang. Sok sieun aki antri ka bawah ku sakaba-kaba. Nyari teu diwadalkeun mah teu naon-naon ngan aki teh jadi panasaran. Nah kumaha atuh lalakon nu sabenerna teh? Sabab kari-kari kareta emas datang ka Mang Kurip balik bet bawa aki antri. Ta eta mah pur kuntul karitung ular gagak karitungak ceuk paribasana. Moal neangan juring nu teu kadeuleu naon tujuan lamun teu diwadalkeun. Keun ku kuring rek diterangkeun ki. Tapi aki kudu ngabejakeun heula sakabeh pangalaman aki. Na kumaha tadi teh? Cing terangkeun kabeh ulah dikagok-kagok.
Sabab kuring jadi panasaran ari kieu mah lantaran teu rumasa ngawadalkeun. Kudu beunghar atuh ari nyamunyung mah mangkurip rada heuras ngomongna. Malah beungeut rada katarageuna. Manehna teu ngeunah ngadenge omongan Aki Sahlan kitu. Nu keukeuh peuteukeuh nyangka ngawadalkeun. Ari Aki Sahlan tetep tenang pok nyarita deui. Ku Aki rek diterangkeun kabeh kieu lalakonna teh Ujang. Derek-dek Aki Sahlan ngabejakeun pamanggihna ngeunaan kareta emas teh. Kabeh ditetek tanya nu kaliwat ti mimiti datangna nepi ka balikna. Ngan perkara ading jeung Bah Jilun teu dibejakeun, inget kana amanat Bah Jilun yen ulah ngucah ngaceh hal eta ka batur. Anu dicaritakeun ku Aki Sahlan teh ngantina urusan kareta emas hungkul. Nu aya patula patalina jeung Mangkurip. Atuh meningah huleng para mitra. Barang ku Mangkurip jeung Bioon teh lantaran yakin pisan kaayaan siluman Arjuna bener-bener ngajirim nemongan ka unggal manusia. Tah, kitu pamanggih Aki teh Ujang. Nu matak Aki teh ngahaja nepungan ka dieu hayang meunang katerangan nu yakin ti Jangkurip. Tapi kade ulah rusuh nyangka goreng ka Aki. Aki mah nyebutkeun ngawadalkeun sote ngan kasieun wungkul. Lantaran melangka Aki antri, nyari henteu mah teu diwadalkeun teu naon-naon syukur nu aya. Tapi Aki teh jadi penasaran narek ka mana atuh nu sanyana. Jeung siluman naon nu mawa ka Aki antri teh. Naon tujuanana tak ieu nu hayang ditanyakeun ka Ujang teh. Cing terangkeun, kumaha ieu teh nu sanyana? Aki Sahlan merek paku pertanyaan. Mangkurip jeung Bioon silih reret ayeuna mah beuki ngarti bae yen pagawean Aki antri teh kanyahoan ku jalma lian, nyatana Aki Sahlan. Nuhun Ki kaharti ai kitu mah. Teu naon-naon najan Aki nyangka ngawadalkeun ge ka kuring. Ngan kuring mah sumpah ka pangeran, teu rumasa ngawadalkeun. Bisi kuring bohong mah kuring sanggup narima ajab jeung siksa ti pangeran ayeuna pisan. Keun tuna heula masalah eta ayeuna kuring rek nanya deui ka Aki. Ari tadi bahasa mariksa dina kareta naha kungsi nanya atawa henteu ka Aki antri. Cek Mangkurip ujug-ujug mangi akal, keur nutupan rusiahna hatena dibere tenang pikiranna caang. Ih, puguh wae kungsi mah ku Aki teh ditanya. Kumaha nanyana? Mangkurip nyedak-nyedak. Cekeng teh kieu, sema aneh. Naon maksudna mamawa Aki antri? Rek dibawa ka mana eta teh? Kahayangna saha pangna ini? Tah kitu pertanyaan Aki teh. Ditujukeun ka Arjuna teh, tapi si Arjuna mah teu ngajawab. Kalah ka ngaleret ka Aki antri. Pok Aki antri nemalan kieu teh mana teh? Aki Sahlan ulah salempang da ieu mah kahayang kuring. Ngahaja rek milu ka semah lantaran aya perlu. Tak kitu jawaban Aki antri teh, atuh geus kitu mah beres we. Cek Aki Sahlan bari pepeta. Atuh mending ngemplong hate Mangkurip lantaran geus teu hese ngajawab. Da puguh pertanyaan Aki Sahlan geus dijawab ku sorangan, pok Mangkurip nempas deui paroman bear marah main. Ki nuhun kana jawaban ti Aki nu sakitu jelasna. Sanyana pertanyaan ti Aki nu ngaburudur teh ku Aki geus dijawab ieu. Jadi teu kudu diterangkeun deui ku kuring, eta mah mangga we nyangakeun ka Aki. Har, nya kumaha teu ngarti Aki mah. Ih, nah make kumaha? Apan Aki bade maluru Aki antri sanes? Nya kumaha atuh? Nyapan Aki antri mah geus puguh ngahaja. Harita teh kudu mawa kareta kalayan karepna sorangan. Anjeunna teh nyebutkeun yen aya perlu ka ditu, jadi pangna Aki antri dibawa kana kareta emas. Lain maksud kuring, lain diwadalkeun ku kuring. Lain dipaling ku siluman tapi kapalai Aki antri ku anjeun. Apan ngajawabna ge langsung ka Aki na makin hanya deui ka kuring. Jadi ku ayana Aki antri aya nu mawa mah eta mah lain urusan kuring, urusan Aki antri pribadi. Kuring mah teu nyaho-nyaho. Da tadi ge ti dieu geus balik. Jadi sanggeus turun kaburuan mah geus lain urusan kuring, lain tanggung jawab kuring. Tak kulantaran kitu Aki geus teu kudu nanya nu leuwih jauh. Pikiran we jawaban Aki antri teh piraku ku Aki teu kahartos da kuring mah teu rumasa ngawadalkeun.
cek Mangkurip norostos. Duka teuing kumaha bet jadi pinter ngomong, malah make pepeta sagala rupa bakatku hayang jentre. Pugu Aki Sahlan colohok asa kabeupeung ku omongan Mangkurip. Sakedapan mengahulang mikiran katerangan ti Mangkurip. Barang dipikir-pikir dibulak-balik bet karasa benerna. Manehna salah sangka teu mikiran nu leuwih lantip. Maklum tadi teh gempeur pipikiran teu bisa tenang, kalah tagiwur teu puguh, akhirna pok nyarita deui. Tete ya Aki teh kawali ngerusuh teuing nu kanu teu puguh. Gancang nanya kanu can puguh karuhan mun kieu mah yakin Aki nu bodoh atuh. Teu bisa ngaji kana pangalaman. Teu bisa neuleuman kana jawaban ti Aki Antri nu sakitu jentrena. Hampura Jangkurip Aki teh rumah saeleh lantaran geus yakin salah sangka. Hampura Nyi Oon. Dihampura pisan ki nuhun ari kahartos mah. Tah kitu nu sanyana mah jadi kuring mah teu nyaho-nyaho kana urusan Aki Antri. Sabab eta mah lain tanggung jawab kuring. Da Aki Antri ku anjeun nu kagungan kapalai kitu, malah kadangu pisan ku Aki kateranganana. Ari kuring mah teu rumasa ngawadalkeun, da munjungna ge henteu, cek Mangkurip bangun ngarasa puas. Sugema ku hasil debat nu aya dina kaunggulan, asa enteng ngelehkeun Aki Antri kana sangkaan goreng ti Aki Antri bisa mupus. Rasiah penting katutupan, atuh puguh bungahna geus lain caturkeuneun. Malah Bi Oon sarua ngerasa ngemplong hatena pok milu nyarita. Mun Aki dihampura pisan ku abdi ge ngan mugi-mugi we Aki sing yakin. Yen kuring mah teu ngawadalkeun. Sabab teu rumasa munjung kade ulah diucak aceh kanulian. Makaning omongan jalma bawari ngalintuhan. Harus alahmanan goong. Anu mah can puguh sok dipuguh-puguh. Nu can yakin sok diyakin-yakin. Nu can nyata sok dinyata-nya. Tak kitu beja jalma mah nu teu tanggung jawab mah Aki nu mata kade Aki kudu diperhatikeun. Ulah rek diuar-uar kanulian tak kitu nyatana. Kaharti atuh kaharti pisan. Geus urusan eta mah tutup Aki rumasa salah. Jeung Aki minta dihampura Aki janji moal ngucang ngaceh kanulian. Sabab sangkaan Aki teh teu bener keun ulah salempang. Da Aki ge boga pikiran moal nguar-nguar anu teu puguh dumukna. Yakin Aki Antri terek ngalalakon meureun ti diduna mah. Da anjeunna mah sepuh nu motekar sagala diulik pikeun kamakaran diri jeung balarea. Urang doakeun we sing hasil maksudna. Sing salamet sarta balik deui ka dieu kalayan lancar. Kitu we ayeuna mah ulah rek manyangkeun urusan nu teu puguh. Ceuk Aki Sahlan bener-bener ngarasa eleh. Ayeuna kaharti pisan duduk persoalanana. Tah bener kitu we atuh ayeuna mah ki sok atuh geura suguhan on kadinya karunya si Aki tiriseun. Keur ngarona cenah cek Mangkurip. Nya kumaha atuh da geuning aya ge cai tiis mun hayang nu haneut mah kudu naeur heula atuh. Tema Bi Oon memang cai ayana cai tiis. Da sesa tadi pas sore cai tiis mah geus disuguhan ti tadi oge. Nah udah sakedeung mah da akang geus murid beuteung yeuh. Hayang dileob ku Cihaneut keun lah urang ngobrol jeung si Aki. Ngarah teu aya pitunuheun itung-itung mantuan tapa we ka Aki Antri ulah sarare teuing. Heug atuh urang haneutkeun sangu sakalian da lapar kuring oge. Asa geus beuting pisan ieu teh hawana tiis deui. Jung Bi Oon nangtung. Leos ka dapur rek nirunseun. Ari Aki Sahlan guliga hatena sabab nu ngagayot dina pikiran geus puyar. Nu jadi bang balu hate geus leungit. Para mitra kaum dangu, kaayaan di luar beuki tiiseun nu kadengan ukur sora jangkrik sakapeung diselang ku sora cihcir atawa lono. Langit tetep angkeup jiga tadi poek mongkleng buta rata meni meredong mata keung. Ari Mangkurip jeung Aki Sahlan harita uplek ngobrol sagala dicaritakeun. Teu malire kana kaayaan peuting nu beuki ngarayap kana jantungna. Duanana ngarasa betah ngobrol teu aya pituduheun. Komo sabada Bi Oon nyuguhan ci kopi panas mah beuki cenghar nu ngobrol teh. Geus kitu sor deui sangu haneut deungeuna aya keneh pais lauk emas jeung purup jantung. Atuh teu wudu meni paronyona keur nu dahar teh jiga keur saur rek puasa. Beuki lila beuki tiis kaayaan meni jempling tungtungna di wetan hibar ku pajar.
Jangjang peting miting ngalingkup inung berang geus nemongan. Ngong di papag kureangna hayam jago nu kongkorongok, jalma-jalma loba nu ngulisik usik. Nu inget kana salat ngorejat hudang, nu kedul kalah ka beuki murungkul. Nu olo-olo beuki morongkol inget kana salat dipopohokeun api-api kapulasan. Ari Akisah lanjeng Mangkurip harita teh pating rarenya greuwas. Sabab jongjon teh ngawadua teu karasa peuting geus tepi kana sisina. Anu tereh ngagiclak kana beurang, kuliat Akisah lan cengkat terus duak liuk jiga teu puguh rasa. Ae, geuning geus maju ka beurang Jangkurip. Aki teh jongjon teh ngobrol ieu teh ngarona teh kalah ngawadue nya. Kumaha mun aya bangsat meureun aki teh katempuhan ieu teh. Pokna bari ngalawer lantera. Rona heula atuh mumpung rada poe keneh ki, daya keneh waktu keur ngaroris lemur. Lumayan sajam deui mah cukup, teh malam Mangkurip bari manehna cengkat rek kawetan. Red kawetan fajar beuki hibar. Rek dempo garduh bari mulangkeun lantera. Leos Akisah lan ini. Tuluy ngajugjug ka garduh para mitra sadaya. Garduh rona ngan ayeuna mah lantera di pareuman da geus rada caang kahibaran ku fajar. Jeung deui bisi kanyahoan ku batur nu geus hudang. Akisah lan leumpang kalayan tenang, muru ka garduh ngarona teh cacap teu sare pisan. Uplek ngobrol jeung Mangkurip, untung taya kajadian naon-naon lembur teh aman. Ari Mangkurip terus bae kacai rek abdas, geus kitu leos ka masjid. Lantaran sakedeung deui bakal tepi kana wanci salat subuh. Sedengkeun bioon geus ngajentul di kamar paranti salat. Nene salat subuh teh ngadeluk wiridan leda kanu maha kawasa. Sangkan anakna ditangtayungan jeung deui sangkan usaha Aki Antri hasil. Sina bisa mawa balik nyinining nu hatena kabandang ku bangsa siluman. Cag urang tuna heula kaayan di lembur Cibonteng nu keur mapag beurang. Ayeuna urang caturkeun kaayan kareta emas nu ditumpakan ku 3 jalma jeung 2 siluman. Harita sanggeus ningalkeun garduh rona. Kuda nu nari kareta beuki tarik lumpatna malah kareta teh teu napakana lemah. Malum kareta siluman teh atuh para mitra. Atuh ngalayang jiga ngapung. Malah mah beuki lila beuki luhur lumampahna saluhureun pucuk tatangkalan. Lajuna eta kareta dituturkeun ku ngagelebugna angin meninga guru handaruan. Pata ketir jeung keung, jaba kadenge bae para mitra. Sora anjing nu babaung mata klewang, koreak jeung manuk jurig patemalan. Siga nu ngahaja nyingsieunan. Puguh pikeun jalma Mbah Jilun jeung ading mah. Mata kelenyapan sabab paur ku 2 ku 3. Paur ku talikna kareta nu lumpat di awang-awang, paur ku sora anjing nu babaung nganakeun loba siluman, jeung deui paur sok sieun rag-rag mangkaning sakitu luhurna. Ari Mbah Jilun harita teh jeung ading henang kel dina kareta emas sebagian tukang. Duanana meniti pepereket muntang pageuh, jantung ratu gulu punuk pating puringka. Hate sesebelakan teu puguh rasa, rupa-rupa perasaan pagalo ngajadi hiji. Sieun, paur, lewang jeung hariwang katut bungah pabaliut dina hatena. Bah, bisa ngadenge kana omongan kuring teh ieu, ceuk ading ngaharebos. Pangonu meureun deui melong ka Mbah Jilun nu harita ti pepereket muntang katempo ku ading remeng-remeng. Kadenge i, ngaja naon we asa ruas teh. Tema Mbah Jilun bari ngareret. Mun beurang mah bakal katempo beungeut napias. Tuh, lawang bae itu dihandap tempo, pucuk kai meuni penting arulang. Sigana urang teh dibawa ngapung, da karetana teu napakana taneuh. Jeung di dieu mah teu poek jiga tadi katempo remeng-remeng. Da geus tepi ka mana ieu nya rada keung kuring mah ba. Sarua keung mah abah ge teu kurang-kurang. Jeung paur bisi leungeun teu kuat muntang sok sieun rag-rag we tuluy teu nyawaan. Ih. Badara ideng ieu bujur meuni rarempodan meuni asa geus peot kieu. Tema Mbah Jilun. Bari tetep muntang panon ngareret ka handap, ter hatena ngageter paur. Kumaha tuh nya banyak? Ading nanya deui. Teu kumaha wayahna we sing kuat. Najan kumaha bae oge urang teh kudu hasil nepi ka nagara siluman. Jeung ditu kudu sieun apan tadi ge dihareup katempo tu aya Aki Antri. Jadi mun aya naon-naon tang tu si Aki bisa nulungan ka urang. Cek Mbah Jilun rada gede hate. Sabab memang bener dihareup aya Aki Antri diukna ngareneng jeung Arjuna.
sigana tumaninahna keur teu aya kahariwang. Nya bener da yakin aya aki antri, tapi apa moal nyahoon kana naon-naon ayana urang di dieu mah. Lantaran urang mah susulumputan nya tetep we mun ayana naon teh moal bisa nulungan. Kudu usaha sorangan ieu mah bah. Nya kumaha atunya, tapi keun bae kumaha we lah. Nya tuh kumaha jadina we lagi sekagok ayeuna mah. Nu silih harewosan jempe deui duanana ngararasakeun tarikna kareta. Maju kawas ka kalayangan lantaran majuna kaluhur ka handap. Ngaliwatan saluhureun pucuk tatangkalan. Malah ading teu wani neuteub ka handap lantaran lewang sok sieun burag jeung karasa sirahna rada lieur. Angin beuki tarikna gelebug malah ayeuna mah kadenge ngaguru handaruan. Dituturkeun ku sorak koreak anjing babaung jeung pating jarerit kawas tando. Atuh kaayaan kala beuki mata keung mata lewang. Lantaran teu aya pikaresepeun estu matak pating puringkak bulu-bulu. Akhirna kareta teh karasa nyirorot ka handap jeung majuna beuki laun. Ading jeung Bah Jilun rada curinghak terus nempo ka handap. Breh aya jalan nu rata jeung lempeng kabeh diamparan ku keusik bodas. Jeung deui aneh kacida di dieu mah caang ngebrak. Ngan bae jiga caang ku bulan. Da semu ku yumut jeung teu aya kalangkang. Lila-lila jelek kareta teh napak kana jalan keusik. Geleser maju beuki laun ayeuna mah kadenge sora sapatu kuda. Sakapeung kusir becut kuda sorana kadenge ngejepret. Para mitra kaum dangu, harita Bah Jilun tuluy nyarita. Geus nepi ka nagara Siluman ding, kade sing hati-hati euy. Sing anu nemboeun ka urang sing pagemuntang. Bah Jilun ngaharewos. Nya bener mangkaning kuring mah poho ieu teu mawa kartu penduduk. Wah, sia mah moal dipariksa di dieu mah keun bae depangna kieu ge meureun. Lah, pokoknya mah ulah kapanggih kurang dia we. Keun we kumangke we. Anu penting mah kudu salamet heula euy ulah kanyahoan ku Aki Andri. Jeung ulah kanyahoan ku si Arjuna katut kusirna. Teh moal Bah Jilun. Tapi di mana kudu turun abah da meureun ke teh kanyahoan manten ku Arjuna. Tangtu kareta turun hareupeun karaton. Lamun geus nepi ka dinya moal bisa nyumput da sok aya gulang-gulang. Ceuk ading rada hariwang. Sok sieun katangkep ku nu gajaga karaton ari Bah Jilun ngahuleng heula. Manehna bingung ngadenge omongan adi. Nya euy kumaha atuh nya? Turunnya di dieu da geuning karetana kendor. Moal madagrag sungan lah. Sasing rikat teh luncatna. Ceuk ading ngajak turun. Ulah kudu nyahola karaton Siluman. Ieu mah bisik jauh keneh ka karaton pan lapur moal nyaho ka nagara asalnyana. Ieu mah perjalanan keneh meureun. Ceuk Bah Jilun teu panujueun. Sabab can nepi ka nu dituju malah can katempo aya wangunan imah. Nya. Kumaha tuh cicing wae kitu bah? Oh cicing we heulana. Kira mun geus deukeut ka karaton kakara urang ngajeleng. Maksakeun turun ngan sabisa-bisa ulah kanyahoan ku Arjuna atawa ku sirna. Tah, lamun geus kitu urang lumpat ka nu buni, tuluy urang neangan tempat cicing. Tempat cicing nyinining. Lamun geus kapangi urang bawa balik najan bungeun dipaksa we moal naon-naon tak kitu ding. Bah Jilun ngatur pilampaheun bangun gampang. Dari ngomong mah pinter, nama tuh kena moal burung nurut ka kuring mah. Tapi aya masalah nu kudu dibadamikeun kalayan adi lebah isi matak parbut. Masalah naon pan geus aya masalah lin. Nama ke eueuh kumaha mun nyinining geus beunang. Mangkaning beunangna kuduaan. Kumaha engkena mangkaning saya marah cepat berlaku keneh ceuk mangkurip ke. Ieu bah kudu adil ieu. Ceuk ading para mitra. Tetep we kasieun bisi matak jadi ribut. Hanes capek-capek neangan ari hasil dikawin batur pan meureun matak handeueul kitu ceuk pikir ading. Berarti teuing serina bisi kadenge ku Arjuna. Ading ngahuit. Panon molotot ka Bah Jilun. Jep Bah Jilun jempe. Manehna rada reuwas bisi nya seurina tarik teuing. Geus kitu pok deui ngomong ngaharewos meuni ati-ati pisan da sieun kadenge ku Arjuna. Ulah salempang ding perkara eta mah bisa badami. Pan urang teh lain keur saliwat itu jeung saliwat lain tapi jeung sobat medok. Salirana silih belaan keun we engke mah urang badami deui secara adil. Da bage moal hawak. Ayeuna mah usahakeun heula sangka nyinining beunang ku urang we. Sangkan babari mikiranana ulah marebutkeun balung tanpa eusi pokona mah. Nama tuh kaharti kitu mah bah, tapi ading teu kebat nyaritan. Lantaran kadenge sora nu ribut meuni rame silih tempas.
Malah akhirna makadenge pating jorowok nu surak nu keprok jeung nu susuitan matak gane. Pugu ading jeung Bah Jilun meninga jenghok duana ngarasa reuwas bisi maranehanna katohyan. Tuluy pating ngalieu ka kenca kakatuhu breh loba wangunan jiga imah. Ngan aneh ieu mah ngajajar teu make lolongkrang jeung lawangna teu make panto molongo we jiga liang. Ari di sisi jalan ngajajar jalma-jalma nu pating garupai kawas nu bunga. Ngabagiakeun Arjuna nu kakaradatak, malah aya budak nu abring-abringan nuturkeun kareta emas. Bari pating garupai ka Bah Jilun jeung ading nu harita narangkel di tukang. Cilaka ding nu bobo benjit nuturkeun ding. Kumaha mun kanyawan ku Arjuna nya jeung deui eta manusia atawa naon nya? Ceuk Bah Jilun ngaharewos. Panon melong ka barudak nu ngabring tukangeun. Ulah guguk bae teh geus tepi ka dayeuhna meureun tah. Eta teh rakyat Arjuna nu ngabageakeun keun bae da moal naon-naon mun kapaksa malah urang luncat we turun nyumput kana sela-sela jalma loba. Yakin moal kapanggih? Untung guguk ge loba jalma mah teh malah ading bangun tenang. Padahal hatena rada lenyapa. Keun atuh ah. Ulah rusuh teuing tapi kade sing awas. Bisi tepi manten ka karaton. Ceuk Bah Jilun bari maksakeun nangtung. Lalaunan maksudna hayang nempo ka hareup. Ngarasidi kana kaayaan. Bareh katempo punuk Arjuna jeung Aki Antri. Duadana tetep diuk kalayan tenang ari kusir nyekelan pecut jeung tali kadali. Ku Bah Jilun katempo di hareup aya palataran nu kacida legana. Di tengahna aya tangka caringin hareupeunana de aya wawangunan nu kacida gedena. Sigana mah karaton sabab luhurna teu aya nu nandingan. Bah Jilun bungaheun manehna bisa ngira-ngira di mana kuda turun anu aman. Di mana kuduna turun nu aman. Atuh geus kitu mah tuluy ngelok deui pok ngaharewos ka ading. Sakedeung di bakal tepi ka tempat nu deukeut bangunan gede luhur ditu. Sigana teh karaton alus jeung sigerong. Tak kulantaran kitu urang kudu ngatur pituruneun na kudu di mana anu leuwih hade. Ke heula kuring rek nempo hayang sidik teh malah ading bari tuluy nangtung meuni ati-ati pisan. Breh nempo di hareup loba jelema malah geus beuki deukeut kana pelataran nu lega teh. Gedong si jerong beuki atra katempona breh aya tangka caringin leutik nu ngajajar sisi jalan. Katempo ieuh jeung rada bunyi sabab di handapna aya pager hirup tina pringgondani. Atuh bakal bunyi mun dipake nyumput. Lep ading ngelok deui pok ngaharewos darianaker. Sakedeung deui bakal ngaliwat tangka caringin leutik nu ngajajar di sisi jalan. Didinya katempo aya pager hirup. Alusna mah lamun tepi kepala badinya langsung loncat terus mubus kana pager teh. Nah mah tuh, tapi bulan mana ayana? Tak kencel jalan sabab kakatuh malun-alun. Oh syukur. Awas taki-taki bisi ngaliwat. Bah Jilun taki-taki. Pikeun luncat para mitra malah ading mah. Geus kukumpul tanaga panon melong ka beulah kenca. Lantaran sakedeung deui baris ngaliwatan nu aya tangka caringin. Beuki lila beuki deukeut kareta majuna asa kendor. Tapi tungtung nama tepi kana pager cileng-cileng ading jeung Bah Jilun laluncatan harita keneh. Dina kareta kareleng blus kanu bunyi. Ngan po dina pager hirup anu ngagegedeg sisi jalan. Ari kareta terus maju lalaunan. Diabring-abring ku barudak barang nempo nu luncat terus nyumput. Barudak jiga bungaheun ger surak eak-eakan. Sora ngaguruh asa kainit atuh menireuwaseun ading jeung Bah Jilun. Buru-buru mubus leuwih bunyi kana pager nu dijieun tina awi leutik atawa pringgandani teh. Ulah cicing ding tuh nyarayap ka ditu bisi aya nu ngudag. Sabar bah, ieu pajeut pisan pagerna. Hese keur ngaliwat ieu keula. Urang suaikeun ngarababari. Ading nyuarkeun pager, terus moncor terus lumpat ka lubuni. Beras kasolokan leutik tapi caina saat. Bah Jilun nuturkeun kadinya. Yakin bunyi di dinya mah moal kanyahoan ku janu di jalan. Tapi kasieun nuturkeun bae buru-buru duanana dodongkoan maju ka beulah kulon. Ceuk rarasaanna mah da sabenerna mah teuing ka mana. Nganu puguh hayang ngadeuketan wangunan jangkung badag. Jangkung gede nu disangka karaton siluman. Memang teu nyalahan eta pisan karaton teh para mitra sadaya nu dijugjug ku Bah Jilun jeung ading. Para mitra kaum dangu, cantuna heula ading jeung Bah Jilun ayeuna kocapkeun Aki Antri nu masih keneh aya di perjalanan. Tumpak kareta emas ngarendeng jeung Arjuna, harita teh kareta teu bisa gancang.
Lantaran di jalan loba rahayat anu ngabagiakeun ngaliud sisi jalan. Kawas nuges aya beja ti anggana yen calon raja anom baris ngaliwat kadinya. Atuh kareta teu bisa gancang da kagok kapak salalaunan bari disurakan ku rebuan rahayat. Saha ieu adena geuning meuni seueur kieu. Aki mah sok riweuh ning anu pabaliu teh ade. Ceuk Aki Antri katara nyarita. Lantaran panasaran hayang nyaho kanu ngaliud sisi jalan. Ieu rakyat abdi ki sadayana mapag kana kadatangan abdi. Sigana kabeh geus ngadarenge beja yen abdi baris rendengan jeung nyinining. Margi sawatara dinten nu kapungkur tos dibewarakeun yen abdi tereh gaduh premeswari. Malah nyinining sering jalan-jalan ngurilingan dayeuh dah kitu ki nu mawi ayeuna seueur nu megat. Jawab Arjuna semureueus. Asa geus nyawe tereh dikawinkeun padahal can puguh laksana. Da yakin inung bapana teu satujueun malah mah kadatangan Aki Antri kadinya. Sasat keur ngakala nyinining sangkan kabawa balik. Oh, janten kitu. Paingan atuh Aden. Meni seueur kieu dupi karaton teh palih mana Aden? Nya tebih keneh adana piparantos caket. Aki Antri taletena keur hayang terang kana kaayaan di dinya. Red ka alun-alun bari kerum. Sakedap deui kitu tingali. Karaton ngajegir luhur. Arjuna nunjuk ka hareup. Memang geus deukeut kana karaton ku Aki Antri diteuteuk tetelanya. Teu jauh ti dinya aya wangunan nu luhur jeung sigrong, malah hareupna loba menak nu mapag ka Arjuna. Bening parantos seueur para menak adena kumaha ieu teh moal naon-naon Aki Aden? Mangkaning Aki mah hayang badami teh paduduaan paling oge tiluan sareng si Nyai. Aki Antri hariwang teu kedah salempang. Abdi gaduh kamar nu buni sareng singkur moal kagiriding ku jalma loba, moal aya nu bantun lebet. Ceuk Arjuna nyebut karayat, nyebut narahayat teh jalma bae, sabab memang katempona ku Aki Antri ge jalma wungkul. Padahal rakyat siluman bolongkotan cenah para mitra. Duh, nuhun atuh Aden Aki percanten ari kitu mah. Sabuat ngobrol kitu kareta emas deukeut ka karaton. Malah akhirna mareg kareta teh eureun jut kusirna turun bangun merusuh. Brul para menak daratang mapag Arjuna kabeh sopan jeung hormat ka calon raja nu kakara jebul. Aki mangalungsur. Ieu karaton tempat abdi. Ceuk Arjuna sopan pisan tuluy turun panggeulana. Unyuk sumanga Aden. Nuhun parantos dugi. Jurut Aki Santri turun. Geus kitu dipapag ku para menak atuh cungcong kabeh ngajak sasalaman. Ku Aki Antri ditarima kalayan sabar sanggeus rengse tuluy ku Arjuna dibawa ka jero karaton. Bring dituturkeun ku para ponggawa. Katut para menak nagara sedengkeun kareta emas geus dibawa ka tempatna ku kusir. Kudana dilepaskeun sinareureuh kusirna ngabaheul hayeuh. Kocapkeun para wargi di jero karaton Aki Antri dihormat ku sapangeussi karaton. Malah ibu ramana Arjuna bijil ti jero tuluy ngabagiakeun tamuna. Tapi teu bisa lila lantaran Aki Antri hayang buru-buru tepung jeung nyinining hayang badami kalayan tenang jeung Arjuna. Raden, hapunten anu kasuhun, Aki teh sanes girang hormat nanging hoyong engal-engal rengse babadamian. Saena mah hayu urang nyingkur urang badanten teh sareng Aki. Ceuk Aki Antri ka Arjuna. Mangga ki laras pisan abdi hoyong engal ramekse. Mangga urang ngalih linggihna ka dieu tuturkeun abdi. Jeung Arjuna ngadeg dituturkeun ku Aki Antri ari para menak jeung para ponggawa. Ngagimbung di tengah kararohangan karaton balake cerakan taruang leuweut. Tekung silila Aki Antri geus merenah di hiji kamar. Di dinya mah laluasa jeung tumanina lantaran moal aya batur anu kumawani asup. Sabab kamar khusus paranti Arjuna ngayakeun babala gempagan, malah harita ge meuni jempling sora ti luar teu kadeng. Aki Antri calih kalayan tumaninah kitu di Arjuna meuni meneko. Bae mayunan tamuna sanggeus pahenang-henang sakeudeung, pok Arjuna ngamimitian cumarita. Bari malong ka Aki Antri nu tetep aya. Sumangga urang ngawitan ki bade kumaha upami parantos kieu. Ya teu sesah Raden, Aki mah mung sakadar bade munut katerangan nu pasti. Sakumaha nu parantos diterangkeun ku Raden tadi.
Janten langkung cipayun urang nyawalakeun heula eta atuh salajengna aki teh hoyong penak heula sareng pun incu. Aki tu pokok acara nama jawab aki antri Daryanaker. Tapi bari leuwih pas pada bisi aya naon-naon. Mangga ngiringan abdi. Tangtos di dieu bakal langkung laluasa abdi moal kagok sumangem. Margi aya di nagara abdi pribadi sagarupi nu diperyogikeun ku aki tangtos baris dicumponan ku abdi. Asal kahayang abdi dicumponan ku aki. Hehehe, laras pisan kitu ayen. Urang silih cumponan we, mangga atuh urang ngawitan. Aki hoyong terang kana kaayaan Raden nu salaresna. Nyaha saha jenengan asli? Sarta ieu teh nagara naon kasebatna? Lebet kana bangsa naon nu salaresna? Murgi kerja terang-terangan we kanggo kalancaran sadayana. Aki mah moal waka ngalajengkeun badan ten. Upami eta teu acan beres, kalayan nyugemakeun. Punten Aden, sanes kekeureuweut aki teh. Ceuk aki antri bari neuteut. Anjeunna tetep dina pamadeganana atuh Arjuna ge teu bisa magar kumaha. Lantaran tadi geus janji rek jujur kalayan tegas, moal aya nu disumput salinu. Ieu aki abdi teh di dieu katelah Raden Anom Rarang Kancana. Hari pun bapa katelahna Prabu Kancanawangi, dupi pun biang katelah Nyi Boros Mayang Kancana. Ta eta jenengan-jenengan para ratu di dieu, sarta nagarana katelah Paku Garantang. Kalebet kana bangsa siluman, tak kitu kaayaan nu saleresna dupi nu disanggемkeun ti payun, eta sadaya mengukur pangentos bungkul. Nanging sanes palsu daleres eta ge, ieu negara katelah Guha Peteng tah sakitu aki. Mangga naon anu sanesna. Ceuk Arjuna bangunangtan. Ayeuna bener-bener belak-belakan ngomongna teh teu ngarasa kagok atawa asa-asa. Atuh meuni unggut-unggutan aki antri anjeunna ngaraos sugemamana. Sarta jenengan-jenengan nu bieu disebutan ku Arjuna alias Raden Anom Rarang Kancana dicatet dina manahna mung hanya kalwaktosna kabujing sae.